Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kirang pangajen Bapak Ibu Sugri Palawargi anu kusimkuring dipihormat. Alhamdulillah kalayan asma ti Gusti Nu Maha Suci tur Maha Welas Asih. Allah Azza wa Jalla urang tiasa patepung lawuh paantrok jongkok pake pangranai di ieu patempatan dina kaayaan sehat waras dan jagoan ringkas. Sholawat sinarik salam dinantos mugia satrasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana. Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Pamungkas, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina natrat ka para sahabatna, para tabiin, tuh ka urang sadaya anu salawasna mika cinta ka anjeunna. Alhamdulillah Sugri Palawargi dina dalet ieu simkuring kenging pancen kanggo biantara sejagebrekeun palakiana salakunonoman dina ngamumule basa Sunda. Parantos kauning ngaku sadaya rehna basa teh mangrupi ciciren hiji bangsa. Saupami basana tos teu digunakeun deui dina hirup kunggur sadi dinten. Tinantu cicirenan tos kene. Kaju ngabalukarkeun bangsana ge leungit. Tanpa kait dina hal eta aya anggapan yen seueur nomongan Sunda Bundayan Sunda nu tos teu nganggo deui kana basa ibu. Nah geuning begitu saha atuh nu lepat Sugri Palawargi kamandang simkuring dan namina nonoman mah kumaha di luhurna, kumaha kocoranana, kumaha sepuna, kumaha ibu ramana. Nah ibu ramana masih artikan bahasa Sunda teu kamurang kalina kasaksen simkuring kiwari di lembur-lembur ge tos seueur teu ngajarkeun di bahasa Sunda kamurang kalina tingawitan diajarkeun jelas. Komo pamingkeun di kota-kota agungna tetela geuning urang Sunda seueur nu tos tereueus deui kana basa warisan karuhuna, basa warisan luhurna. Tapi alhamdulillah di kulawarga simkuring mah sadinten masih nggunakeun basa Sunda. Sareng ilaharna di lembur simkuring masih nggunakeun basa Sunda. Janten prihatin tur ngangres kanggo simkuring nalika simkuring maca warta dina internet. Catetan hasil panalungtikan tahun 2021. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menggunakan bahasa Sunda disarakan Jawa Barat dina kurun waktu 10 tahun ngirana duita. Kayong ari warga Sunda disarakan Jawa Barat saban tahun rakilan ari menggunakan bahasa Sunda ngirana. Kecidak deui Bapak Ibu Sugri Palawargi sadayana. Ieu janten asup alam urang sadaya. Pamedak simkuring ngamumule basa Sunda sakedahna dikawitan di Kulawargi heula. Aya anggapan kurang kali kami diajarkeun basa Sunda dikawin orang pilih kena di sakola teu tiasa nyarios ngan basa Indonesia. Ieu sanggem simkuring hiji anggapan pikeun jalma anu kasasar. Geuning buktosna simkuring oge dulur-dulur simkuring nu sepuhna diajarkeun basa Sunda dikawin orang dina prak-prakanana nggunakeun basa Indonesia di sakola lancar we gaya halangan-halangan. Tandesna di lingkungan kulawarga ngangge basa Sunda di sakola diajarkeun basa Indonesia dikawin PAUD dugi ka SD. Simkuring lancar cuma rios ngaguna
Sim kuring mah langkung untung biasa dua bahasa dibanding kurang lembur mungsa ukur di banda kapari gelar bahasa Indonesia. Sugri Palawargi apang saur para ilhom oge pami wano kana basana tinantos wano kana budayana pami urang mika cinta mika dedeung kana basana salajengna tinantos urang bakal mika cinta sareng mika dedeung kana budayana. Zaman kiwari kupoha kana kawajengan teknologi urang kali bau jadi ngauge terus pinter menggunakan HP Android. Alhamdulillah budaya denger gancang sumarambah ngalakungan mangrupani pintoran rumah ngaruhan pola pikir urang sadaya. Leuheung pamanu ditinggal ngandung atikan sabayana pake ngandung hal-hal nu biasa ngarusak etika sareng orang main dina agama sareng budaya urang sadaya pan kajina urang pisan cindekna kamandang simkuring hinararaga amun bahasa Sunda simkuring umaja hayu urang gunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sadijinten ulah isin nyarios sareng sepuh urang ngangge bahasa Sunda ulah ngaraos gengsi nyarios sareng pepadana rencana ngangge bahasa Sunda urang Sunda sareng urang Sunda wowo saulur ulah kanagok ngangge bahasa Sunda parang siang sakupami urang Sunda tos isin nyarios ngangge bahasa Sunda tos tuanon deui kana bahasa Sunda Sunda teh manten kantung bakaran ngawungkul kantung carita ih panjang deui pangrugi kajantilan kitu. Sugri Palawargi pamungkas disimkuring urang lahir di Sarakan Sunda nyesep hawa Sunda tuang beuti hasil kami Sunda asa pamohalan urang teu mika nyaah mika dedeung mika cinta mika hemat kana budaya warisan kaluhur urang sadaya utamina bahasa Sunda. Lanjut serangan jatah bahasa Sunda kumantung ka urang Sunda batur mah dihenteuing mung sakitu muka pihatur hapunten nu kasuhun pilih aya campur kira mungkur pilih aya basa nu nyuat kana manah sakali deui hapunten aya sakotak aya buah saninten abdi mudah-mudahan ngedani hapunten sampiung amit mundur amit mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.